Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya mau menampilkan salah satu budaya Sunda pada upacara nikahan, yakni kilengser atau upacara mapag panganten. Selamat menyaksikan. Itu dari apa dipelui daunnya urangna atas pengen panasihan insya Allah pada dipasikeun disunahkeun ka anak yatim. Ngan kalasan apa hayu jadi anak yatim mereka anak. Oh, bin sambut. Yang diwat-wat. Nggak sambut. Jadi kan di hari itu ada jero sorry karodong kene biji ada pangkong
nyanakeun anu jarajab sareng nyangakeun pangjajabna kayu masuk Pak Paman Rohiba an sunnati falaisa minni. Langkung tipayun anu dipihormat Ketua Besar Bapak Komarudin miwah Ibu Yayah sareng rombongan, mudah-mudahan sareana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan anu aya di Desa Nagrak, oge tokoh pemerintahan anu sumping nyata nanti pada asih, mudah-mudahan sareana dimuliakeun ku Allah. Oge tokoh Sumangem malah mangga suring nyanak asmana pangarsa Bapak sapang Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mantap.